loba dosa, pemerintah sadar ku dosana, pedagang sadar ku dosana, petani sadar ku dosana, karyawan sadar ku dosana, kiai santri sadar ku dosana. Mantak naon urang mulai lembaran baru di tahun baru, urang mulai lembaran baru dimimitian ku doa ka Gusti Allah supaya hirup urang di tahun ieu leuwih bagus tibatan tahun nu kamari. Mantak naon. Nah iyalah di negara urang teh brok teh geus mimiti pedagang, pemerintah nomor hiji, pedagang, petani brok ka kiai-kiai na brok kabeh. Tapi urang masih aya kesempatan. Ya Allah mah Maha Ghafur narima soteh kapan kanu loba dosa. Urang sadar bahwa di diri urang loba salah. Mualaya anu ngaliwihan ti Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Dantarannya nama geus teh hitung-hitungan pokona mah anu timbul ti Kangjeng Nabi mah ambus percaya. Teu make hitung-hitungan. Kenyataan kepercayaan Sidina Abu Bakar Siddiq ketika Kangjeng Nabi di Isra Mi'rajkeun, balik Isra titah ngabejakeun. Begitu Kangjeng Nabi ngajelaskeun ka para sahabat, ngajelaskeun ka kaum, kadenge ku Abu Jahal. Coba Mat, coba aing hayang ngadenge. Sia keur penting da si mana cenah bejana serem amat. Coba bejakeun ka aing. Beja kula keur penting mantes ti kitu ti dieu ti haram ka Aqsa Yerusalem. Ayo. Yerusalem terus ka luhur langit kaula. Ayo. Terus ka Sidratul Muntaha. Terus ya ka dieu balik deui. Terus cek eta cek Abu Jahal ka mana? Ya ka dieu ka haram. Sabaraha jam? Ya gitulah bangsa 2 jam atawa leuwih saeutik. Mad. Aisyah edan teh sok kaju leuwih kitu. Kamari mas ya kamari aing masih keneh rada endek percaya tapi ku ari mah asal leuwih amat ye. Aing teh leuwih kolot tibatan sia eta ka Aqsa teh ka ditu ka Yerusalem lain lalakon sakeun geus sia sok nanaonan mad teu beres ya mah dia. Iya tuh pokoknya mah kitu bae kula. Coba tandana naon tanda? Puguh hayang nanaon ceuk coba ayeuna mah lawang masih di Aqsa kos kumaha? Kangjeng Nabi rada ngagibeg sakeun. Wah lawang breh ku Gusti Allah dibukakeun aya Masjidil Aqsa. Oh lawangna nu hareup kieu nu belah gigir kieu nu belah gigir itu kitu. Coba lawangna sabaraha? Dihitung ku Kangjeng Nabi 1 2 3 sekian lawangna. Tihangna dihitung sekian. Hareupna aya naon? Sia eta nya nama nya cek cenah eta. Sia mah sedang lamun jadi dukun mah. Abu Jahal dia kos gitu. Coba. Abu Bakar jangan dia Abu Bakar. Bejaan. Coba Muhammad ieu tas ngalalakon ti Masjidil Aqsa aya ti haram ka Aqsa terus ka luhur langit cenah. Hanya 2 atawa 3 jam bejakeun coba ka Abu Bakar. Percaya apa henteu? Ayo. Bejaan Abu Bakar. Naon? Teu nyaho ieu rame-rame kabar naon? Muhammad keur penting mantes ngalalakon ti mana? Ti haram ka Aqsa terus ti Aqsa ka luhur langit ka Sidratil Muntaha. Juk cenah kapanggih jeung Gusti Allah dibere instruksi ti ditu ku Gusti Allah aju balik deui ka dieu tadi ta meme subuh. Juk eta teh lalakon dengan 2 atawa 3 jam kumaha Abu Bakar percaya teu leuwih ti eta mun Muhammad nu ngalaksanakeun percaya. Titik leuwih ti eta geh lamun Muhammad anu ngomongna aing mah percaya bae. Lamun salian Muhammad geula aing ge. Tah eta teh kan pohara geus sebentak eta lah gelar siddiq. Geus teu make tawar-tawar deui. Masyaallah. Urang mah kuari magi geus contoh Abu Bakar, contoh Sidina Umar, contoh Sidina Utsman, contoh Sidina Ali. Contoh para wali ulama dek pengen ngomongkeun hukum masih ngagigeg keneh bae. Geus loba contoh-contoh. Dongeng Kangjeng Nabi urang tetep masih ngagigeg keneh bae. Masih hayang keneh bae.
dikurangan teh hayang keneh mah. Mun kieu mah nyatanya bener tah teu sia teh kredit bisa diharamkeun nya. Hayang aja teu arti. Masih kena caritakeun kredit haram can kahartikeun patogeun habak mongkos. Togeun teh mongkos kitu mah. Ya Allah, eta teh Quran, eta teh ucapan Kangjeng di kabelah dieuna. Atuh kadaanan teh Sina Abu Bakar mah. Atuh urang merenung-merenung heula naju jelaskeun. Abu Bakar mah geus can kaharti cara. Lamun Muhammad lu ngomongna leuwih ti eta percaya aing mah titik. Paneta geus anggeus-anggeusan. Tuh begitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq terus imanna mantep jasa nuturkeun Kangjeng Nabi. Di antarana putra nama nu ngaran Abdurrahman. Nah, masih keneh kafir. Nu ngaran Abdurrahman masih keneh kafir. Cek anakna bah. Asana abah haju lain deui ku ari. Nutur-nutur Muhammad ibadah kana teu kadeuleu. Urang ibadah nu kadeuleu ge kos kieu komo nu teu kadeuleu. Ipan pangeran urang sakitu gedena, sakitu hebatna kadeuleu ku urang, karagap ku urang. Haju abah ku ari ninggalkeun pangeran eta lah, cak ulama kula sebagai anak nganasehatan ka abah maningan nyembah patung deui bae, urang babarengan ulah nyembah kanu teu kadeuleu. Hese cenah Allah tadi kaler ja eueuh di kidul, eueuh di wetan, eueuh di kulon, eueuh di luhur, lain di handap, lain di tengah, lain di mana tuh di mana? Can dibere hidayah mah kitu bae. Hese bae can dibere hidayah. Urang ge ngarenung we can dibere hidayah mah ya aing mah ka pangeran, pangeran kos kumaha. Artina lamun beureum-beureum mun hideung-hideung. Mun gede-gede sakumaha? Mun di luhur uncang-uncangna di mana? Sama kuntil anak atuh nu kos kitu mah. Teu ngaji mah kos kitu kabeh ge teu ngaji mah. Tah nu mantak urang ngaji ge supaya mantap iman urang ka Gusti Allah. Supaya istimewa iman urang ka Gusti Allah. Ngaji moal bisa atuh teu ngaji mah. Nyaritakeun pangeran ngaji henteu. Nyaritakeun hukum ngaji henteu. Atuh moal becus kajen kumaha ge ngaji. Minggu sekali ngaji neangan tempat anu sikluk bari ngarokok didinya ngopi memehna ngadahar uduk heula can balik geus pesen sate nah didinya geus tenang begitu der ngajerep nginaheun jasa beres amin 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 ka karakudang bebeja kanya kadu di imah bu ngaji nikmat jasa orenganan kerek. Tah, Cik Abdurrahman kitu bah, urang mendingan nyembah patung bae lah kos kitu. Eta Sayyidina Abu Bakar Siddiq teh ngahulang bae. Boga anak teh can nuturkeun horenganan. Akhirna turunlah ayat ieu ti Gusti Allah merenungna Sayyidina Abu Bakar Siddiq hayang ngajawab kanu jadi anak. Torojol malaikat Jibril mawa ayat nyampaikeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran Sayyidina Abu Bakar Siddiq unjukan ka Kangjeng Nabi kaulama luar biasa iman ka Gusti Allah geus teu bisa be diganggu gugat tapi anak mah ya Rasulullah nu ngaran Abdurrahman kitu tah ajakanana Tarajal malaikat Jibril mawa ayat ieu Qul anad'u min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadurruna bejakeun ku anjeun Muhammad anad'u apakah kami kabehan ngaibadahan kitu kasalian Allah kana pangeran yakni patung nu teu ngamangpaatkeun jika diibadahan teu ngamadaratkeun jika ditinggalkeun diibadahan teu ngamangpaatkeun diantepkeun teu ngamadaratkeun maknya kudu ngaibadahan patung anu model kitu sipatanana boro-boro jang ngarizkian batur boro-boro jang nyalametkeun batur pugunyana huluna ku urang didedet-dedet ge moal ku kumaha
patung diome kurang, patung kurang dikukumakeun ieu. Sapira patung atuh. Nah iyalah malah yang fauna wala yadurruna. Di ibadahan sakitu, teu di ibadahan sakitu. Mangpaatna, madaratna. Di ibadahan sugan ngamangpaatkeun, diantepkeun sugan ngamadatkeun. Tuh henteu sapira batu. Bejakeun coba Muhammad. Kul. Ucapkeun ku anjeun Muhammad, ana dong. Apakah kami kabehan ngaibadahan salian Allah bentukna patung nu teu ngamangpaatkeun jeung teu ngamadaratkeun. Wa nuradu jeung apakah urang kabehan teh kitu dibalikeun deui ka tukang ka masa-masa jahiliyah. Dibalikeun ka musyrikin deui. Nu kuari geus urang boga petunjuk ti Gusti Allah ba'da iz hadanallah sabada Allah geus tuduhkeun ka urang kana Islam. Kuari kudu balik deui ka ditu bejakeun manya kudu kos kitu. Ulah artina mah inkari. Eta mah percis kalladzi istahwatu syayatinu fil ardi hairon kos jelema anu disasarkeun ku setan di muka bumi ya hairon bingung teu nyaho arah. Jelema anu kasarung, jelema anu kasasar, jelema aya di tengah-tengah leuweung, jelema aya di tengah-tengah huma, di tengah-tengah daratan atawa di gurun. Nyana teh teu nyaho jalan, mana kaler, mana kidul, mana wetan, mana kulon, ngaranna kapahung ka teh nu kos kitu teh mun cak bahasa urang mah naon ngaran? Katulimbeng. Percis kos lalaki boga pamajikan hiji katulimbeng teh ngaranna sebab kadinya deui tulimbeng tah. Jadi geus lalaki teu nyandung katulimbeng. Aduh, teu nyaho jalan. Aige cokolot baheula lamun urang katulimbeng di tengah-tengah leuweung atau di tengah-tengah daratan cekel kanjut. Kalau beratan mana? Lamun beratan anu katuhu ka katuhung gitu. Bener eta kolot baheula teh kos kitu. Lamun ternyata beratan ka kenca gitu. Tah eta mun lalaki mun awewe. Kabeneran ieu teh anu katulimbengna awewe. Atau baris awewe. Nah iya kumaha tetep gedean numal belah mana. Masya Allah. Jelema kasarung, jelema katulimbeng, jelema disasarkeun ku setan teu nyaho arah. Tah lamun jelema balik deui cek Sidina Abu Bakar Siddiq. Bahaya ieu kudu ngaibadahan ka patung. Bahaya kudu balik deui ka alam-alam musyrikin baheula. Ieu mah kos jelema anu dipapaesan ku setan, anu dimodif ku setan, anu kitu disasarkeun ku setan sehingga teu nyaho jalan. Bahaya. Padahal mamanehanana boga babaturan lahu asabu yadaunahu ilal huda. Boga babaturan anu dudukeun kana pituduhnya na ngaromong babaturanana itina ye ka dieu ye jalan nu bener mah ka dieu ye jalan nu bener mah cek babaturanana hei ulah ka dinya salah tah mah jalan nu bener mah ka dieu tetep dibere jalan nu bener embung bae. Zaid Aisyah deka mana neka Serang. Kasarang jalan ke mana? Tetap aing mah ka dieu mah karangkas ka ditunda atuh ka Sukabumi. Ya ka Serang mah ye ka dieu teh cat atawa jalan ka dieu mengkol kanan ka ditu. Salah tah mau datang ka Serang. Ieu mah ka ditu mah atuh karangkas betung ka ditu mah. Ye Aisyah kumaha tah? Kumaha aing bae pokona cak aing ka dieu ka Serang mah atuh datang ka Ira ge moal datang. Bisa ka Lampung ge moal datang tah mah ka ditu. Ka dieu ka Sukabumi bener ka ditu ka Garut bisa ka ditu. Itina ka dieu cak babaturanna ieu nu bener mah ieu agama Islam ieu tetep nyana teu daekeun nuturkeun babaturan anu balalener. Da ieu jelema kapahung ngaranna kasarung katulimbeng teh. Aisyah tuh ieu kurang kikieun bae ieu lalakon hirup. Aing mah sakadar nuduhkeun bae ulah sok judi bae. Sia nu judi pertama motor bea. Judi kedua kali mobil ku sia digadekeun.
judi katilu kali ieu imah sertifikatna geus digadekeun geus bebeakan pan sia ieu aing mah ngabejana ulah sok judi ieu sia lamun sakali di judi eleh mana nu digadekeun pamajikan emang pamajikan nu sia apa nu bapana bego sia mangan hak pake doang kumaha teh keluar dituduhkeun teh ulah sok judi bae sakata limbang tetep bae kadinya degan lah loba omong sia-sia aing Aisyah kunaon mabok bae atuh kos eueuh deui inumeun bae. Ya Allah, ya Rabbi sia teh kunaon bir malulu bir deui. Mensen deui tuh deuleu tuh hayang sakumaha kopi tuh sia tuh saember ya los. Malana lah kos kitu mah. Henteu happy. Waduh. Masyaallah. Dituduhkeun eta mah haram tambah minuman kos kitu mah geus paling kita ieu bae tuh sprite atuh ieu bae ieu tah Fanta ai endek mah sia tah ulah make minuman kos lah tidak menghayal minuman kos kitu mah hayang aing dituduhkeun tah mah haram neraka larak geus neraka langsung buah pamoyang sia bae teu bisa dituduhkeun tah eta ngaranna kapahung katulimbeng jelema ketulimbang dekawin ge sarua bae sia dekawin mana pemajikan sia cak bapana teh calon pemajikan itu bah Masya Allah ceng abah makarunya ka aceng meunang ngadidik abah hartina wasilah disakolakeun ku abah dipasantrenkeun sia mudirun ge aduh teh ieu sia bandaya tah didikan pasantren mudirun sia saeutik mah atuh milih pi pamajikan aja aing mah garila emang kurang gitu bah atuh Masya Allah dadana kos pakaian bae ping diumbar ka mamana aju bujal eta kadeulean gitu atuh abah ge resep sebenarnya mah abah da ondo Masya Allah ceng emang eueuh kitu nu make jilbab ceng emang eueuh kitu make baju panjang abah mah garila ieu dinasehatan tuh abah geus ngomong tuh jeung anak mang anu deui pengkolan coba tembok ka ditu tembok ditembok ka ditu aya make jilbab rapi ditanya kumanehan anak ka bapana emang anak abah ieu mana anak abah mah masantren di mana masantren di anu lila 15 tahun ke rumah ke asupna umur sabaraha ke asupna umur 16 di pasantren 15 jadi jumlah 3 hiji bangkotan damat aduh tah eta abah mah resep tah geus aya pendidikanna sia teu kudu heseng kena ngadidikna mandina geus bisa mandi head geus bisa mandi nipas geus bisa atuh kabelah dina salatna nya mah geus terbiasa maca Qur'anana rapi engke panjang sia keneh engke jangan ngadidik anak abah mah sakitu henteu bah geus bae pokona mah jakula nu neuk ngalakonan rumah tangga geus kumaha kula bae serahkeun ka kula abah nu ngabiayaan urusanna ka ditu kumaha kula pan bloon eta kosu bener tah ngomong tugas abah mah ngabiayaan tetek geus ka dituna kumaha kula jiblon meureun digantung sia ku aing kumaha nyana bae tah eta ngaranna katulimbeng budak teu ngadenge nasihat kolot katulimbeng nasehatan deui ku bapana cak aing sia kudu ka ditu ulah ka dinya emang kunaon gitu bah eta mah jang aing leuwih berat tambah bapak bloon jasa tambah tadi nasehatan ku kolot Masya Allah jang hirup sia-sia kene engke ka ditu sia ngeunaheun kayak boga anak jangan didik anak ka ditu ngeunaheun kadanan ku nyeun pasantren mah atuh jang sia-sia pan ngeunaheun teh tetep katulimbeng budak ayeuna mah teu daekeun dikawinkeun kanu kitu sebab neuleuna hanya nu glamor doang wah anu berkilo-kilo sakitu doang geus ka ditu na zat kawin beres ya hayang kadinya bae mandi head can bisa mandi nipas teu bisa salat maghrib 5 rakaat kira-kira salat subuh 4 rakaat lah naonan atuh kita hanya kumitohana neng emang salat subuhna sabar rakaat 4 salat subuh mah 2 rakaat 2 mah tah mah kos kitu mah belek cek nya teh kula mah geus diopatkeun bae lah padahal mikir bae aing si bener tah
kan hese tah salat bae ge can bisa didikan makaning pamajikan mah hese dididikna ku pekes mana aya salaki bisa ngadidik salat ka pamajikan moal aya pang hese-hesena ngadidik pamajikan hese bikin ka batur bae geus hese ngadidik pamajikan mah lamun pamajikan didik ku salakina dijebian bae da lain kitu lain kitu ngalojokeun tah mah kos kitu mah salaki mah ngadidik pamajikan bener ge geus salah bae hese bae kajen kuku mah ge pang hese-hesena murid da pamajikan. Eta ning bikin bae ka batur ajak ngaji bae habek lah hese-hese tah kadenge ku sia. Kadenge. Tuh. Pas salakina hayang nyandung. Pas ngaji kiai ngabahas nyandung. Datang ka imah kadenge tah ku sia. Dah, sekongkol tah mah kajen kuku mah ge. Pajar persekongkolan. Aduh, Masya Allah, hese baik, pemajikan teh hese baik. Masya Allah, pokoknya ngadidik pemajikan hese baik guys. Lamun aya jelema bisa ngadidik pemajikan, bo tama saluhureun wali tama. Hese pemajikan, ya Allah. Tapi lalaunan, ja makhluk Allah keneh pemajikan ge lalaunan dan ulah ku nafsu. Apakah kami kabehan ya kudu nyembah ka patung deui balik deui ka masa musyrikin ka masa kemusyrikan wah cek Sayyidina Abu Bakar khususna umumna seluruh moal manya kudu balik deui tah lamun aya jelema nyembah ka patung padahal geus aya hidayah Kangjeng Nabi teh nuduhkeun Islam diutus ku Gusti Allah titah dakwah nauhidkeun ka Gusti Allah mawa agama Islam geus aya pituduh mah nya atuh kudu balik deui ka ditu eta mah ngaranna katulimbang nu geus atuh mun kitu eueuh nu nuduhkeun ieu mah aya nu nuduhkeun tah eta jelema ge lahu ashabu yad'unahu ilal huda aya nu nuduhkeun kana petunjuk teh tapi nyana teu daekeun nuturkeun petunjuk atuh moal datang-datang ka jeung kukumaha padahal geus diitina ge ka dieu nu bener mah Islam tatep bae nyana teu daekeun ngaijabah moal beres babacaan bae ge kudu aya guruna fikih kudu aya guruna tauhid ge sakomo tama tauhid mah urang lamun ngaji tauhid atuh teu aya guruna bakal bahaya hese maca bae di buku bakal cilaka panteu dijelaskeun tauhid makan kudu dijelaskeun Allah aya sifatna Allah teh wujud hartina aya kasipatan ku kidam kasipatan ku bako kasipatan ku mukhalafah lil hawadis contohan coba kieu contona ieu ayana Allah teh aya dadamelanana cukup tah jang nandakeun ayana Allah aya dadamelana mustahil Allah lantaran aya dadamelanana mustahil aya dadamelana nu ngadamelna tah kos kitu tah ngaji ngaranna ngaji tauhid tahap awal ieu naon ieu cai teh cai kan sumuhun sifatna deureum kumaha urang lamun diinum rada aya karasa tehan ieu naon kopi cai keneh cai ngan kuari mah cai kopi warnana hideung lamun diinum ku urang pahit oh eta cai kopi teh warna na hideung mun diinum pahit mun lain pahit mun teu pahit lain kopi mun teu hideung lain kopi kanyawan tadina kopi bae ge ieu ge Gusti Allah ge sarua bae ieu teh Gusti Allah kasipatan kidam teh artina ti heula nu miheulan kasipatan ku bako tetep panderi tungtungna mukhalafah lil hawadis yamu binasi wadaniyat kudratirat tah ya Allah ngadamel bumi tapak dadamelan Gusti Allah bumi ngarana dalil aya dadamelanana berarti aya nu ngadamelna tak eta teh kos kitu teh tahap awal supaya karasa kabelah dieuna Gusti Allah teh kumaha naik urang tauhidna sok make tahapan kedua naik tauhidna make tahapan katilu puncakna make hikam tak kos kitu ngaji tauhid teh supaya orang karasa lantaran Kangjeng Nabi teh kan tilu dakwah teh hiji Islam dua iman nomor katilu ihsan iman geus jelas
Islam kitabna geus jelas tumpuk ihsan ma anta budallah ka annaka tarah wa illam takun tarah ka annahu yara. Berarti boga rasa didelekeun tah supaya boga rasa di lain eta bae. Rasa didelekeun, rasa didengekeun, rasa digerakkeun, rasa diperhatikeun. Eta mah ngan sakadar contoh doang anta budallah ka annaka tarah wa illam takun tarah ka annahu yara. Eta mah hiji ka ditu nama asa didengekeun, asa didelekeun, asa diperhatikeun, asa diintip bae ku Gusti Allah. Perasaan-perasaan eta asa dirizkian ku Gusti Allah. Boga rasa eta letah ihsan ngaranna hayang datang ka dinya. Kudu Islam narapi, iman narapi, naik kakarat. Moal daekeun jelema nu geus ihsan mah nonton TV moal. Moal daekeun nya kieu bae nu boga rasa Allah nalekeun aing ye. Allah nalekeun aing, bu aing didalekeun ku Allah. Aju aing didalekeun ku Allah keur nonton TV cak Allah pan teu bagus tah nonton TV berarti aing dibenduk ku Gusti Allah. Atuh aya kitu mah aing meureun suruh neraka. Lah kajenna kena jadi suruh neraka lah. Laon pan eta. Moal dae. Lamun jelema geus boga rasa didelekeun, didengekeun, diperhatikeun, ta eta teh luhur berarti isieun ka Gusti Allah. Sieun ka Gusti Allah harapanana sieun jeung isina beuki tinggi. Sabodo. Aing mah dibenduk ku makhluk, masa pira makhluk? Nu penting ulah dibenduk ku Gusti Allah. Dipuji ku jelema mah eulah, ku ari muji sore mah kadang-kadang ngabenduan. Teu aing mah hiji we Allah. Tah eta ngomong teh babari hayang datang ka dinya make tahapan. Ulah tahapan aya nu nuduhkeun. Ceng ye wudu nu bagus mah kieu pikir ngaranna. Ceng salat nu bagus mah kieu ye pikir ngaranna. Sok dek make riyad, dek make takrib, dek make fatul muin, kuadituna make raudhah, make tuhfah ni aya. Silakan tah jang Islam. Kuari iman, mulai tina iman, urang lalagaan heula make lisan, kabelah ditunya nyentuh kabelah hatepan iman mah bagian akidah batin berarti. Terus dituntun kudu aya guru, kabelah dituna urang endek zikir kudu boga guru. Guruna guru nu mursyid sing hade. Kudu nu nyahoeun guruna teh kana tentang nafsu-nafsu nu aya di awak urang. Abeh engke nafsu tah ieu nafsuna piceun tah ieu ayakeun sah lain sakadar zikir tah zikir nama aja babari atuh asal derendeng zikir cauna gede panjang cauna saeutik pendek jelema susah zikirna 10 bae dinu sugih loba zikirna pan loon eta kos kitu. Nah lain zikir kos kituna tetapi ieu melakeun zikir di hiji jelema supaya mantep zikir teh supaya jadi zikir teh hatina jadi teh kumaha jadi tetengger engkena mun haram bae halal bae wajib bae kudu kumaha teh melakeun zikir teh supaya ulah resep kana dunia aya zikiran bae di jero hate ieu mah pan zikir teh jang neangan dunia. Gelar zikir nasional, gelar zikir berjamaah. Maksudnya supaya dunia, supaya penghormatan, supaya zikir hiji Allah, lobaan Allah, sorangan Allah. Nah, supaya datang kadinya anta budak ka annaka tarah wa illam takun tarah ka annahu yarah. Supaya datang kadinya kudu boga guru. Daya nu nuduhkeun, nah ieu jelema kapahung, jelema teh ieu teh katulimbang. Lamun geus aya nu nuduhkeun, embung dituduhkeun katulimbang berarti kuari katulimbang baheula katulimbang kuari ge katulimbang. Geus puguh aya kiai nu nuduhkeun, nyana-nyana kiai-kiai katulimbang teh jelema teh. Katulimbang teh jelema teh. Ulah ngridit doh, ulah ngridit wae teh ngridit mah kuari mah katulimbang teh jelema teh. Ulah ada deposito sia teh mah aya anakan. Jak tiba heula ge duit mah tilok anakan, nu anakan mah bebek. Sia kurang gacal. Yalah, nu sarana esek kuari usaha mah katulimbang teh manu kos kitu ngaranna. Ulah mabok atuh haram, mabok we katulimbang teh geus aya pituduh tapi tetep bae nyana embung ngadengikeun pituduh, embung nuturkeun pituduh. Ulah zina atuh tapi zina we katulimbang. Hei, para penguasa ulah datang ke tejujur jeung ada si jujur atuh sia tanggung jawab sia amanah sia tadi pundak sia mun sia modal keur kos kitu asana di akhirat dikabekeun di neraka sing ade sia amanah ti rakyat sia salurkeun duit-duit rakyat ku sia sing ade ya dah ngocoprak mata kiai katulimbang tah kos kitu
tah kula mah nanya bae kira-kira loba anu katulimbang tah loba anu henteu tuh atau emang nyana ieu nu katulimbang masyaallah aya ge pas keur tahun baruan Raja Mutasim ngainstruksikeun ka askari teh abri polisi abri ada beberapa titik di negara kita yang sedang mengadakan hiburan. 1 titiknya belah sana, 2 sana, 3 sana. Dengan demikian kerahkan semua prajurit supaya amankan di berbagai titik-titik hiburan. Silakan laksanakan. Siap dan Panglima mengatur strategi ke anak buahna supaya sana sekian personil, sana sekian personil, sana sekian personil. Hati-hati caranya, tak diberi untuk mengamankan negara. Berangkat. Panglima ngontrol. Dan Panglima mah teu nyahoan Medan. Atuh teh nyahoan Panglima mah di mana Pasar Kemis teh nyahoan, di mana Cikupa teh nyahoan, ya Panglima mah di ditu bae di luhur. Tah mah biasa bae bangsa Kurawa. Prajurit dihandap, bos disebar supaya ulah uruhara. Panglima ngontrol, begitu ngontrol nyana teu nyaho di mana ieu nu sabenerna ngan aya bae sket didinya teh aya ta petunjuk jalan denah ka dieu oh iya hiji nu belah dieu kulantaran rasa ragu aya aki-aki didinya teh ditanya Ki di mana tempat hiburan Ki tempat hiburan di mana ya Ki ikan tahun baruan Ki tempat hiburan mata pengkolan didinya aya imah aki belah hareupna didinya aya ngeplak eta tempat hiburan didinya ya terima kasih Ki ya begitu sesuai jeung petuduh aki-aki pengkolan aya imahnya na ka ditu bener aya nu ngeplak sial kuburan ieu mah cak Panglima aing deuk datang deui ka si Aki ngalojokeun aing teh nyaho aing Panglima meureunana. Datang deui ka dieu nya, Ki. Bulan tempat hiburan di mana? Kan tadi ke situ dukeun cak kana. Penggolan di dieu imah eta imah Aki, aya jalan ka belah dituna nu ngeplak eta tempat hiburan. Tama kuburan Ki. Eta. Tempat hiburan masa kuburan cak jana etalah tempat hiburan nu paling indah nikmat lamun geus ka kuburan sangkilang di luhurna ge geus jimat komo ka handap ngaco si Aki manya kuburan tempat hiburan sakali deui Ki kula ieu adalah Panglima keur ngatur strategi untuk keamanan geus dibagi sekian personil. Nah, kula ieu teu nyaho ieu jejak arahna ieu ka mana ieu tempat hiburan cabat Ki di daerah dieu eta tempat hiburan ulah macam-macam Ki ka ditampilin kugu eta baplok alhamdulillah cak si Aki kayak makarak ditampilin alhamdulillah cak Panglima kuat amat nih bujelma ya kencak warisnya Ki, tempat hiburan di mana? Eta di dieu. Tampilin deh kayak jogel. Alhamdulillah. Di talian si Aki. Tapi di jero hatena mah ieu sih jelema bener apa lain. Jeung ulama tah lain. Lamun kiai ieu asuh aing bahaya caknya lain. Aya pikiran mah kos kitu aya. Polisi abri ka kiai mah aya bae sanajan galak ya tetep bae aya. Sebab dianggapna kiai mah deket ke Allah kecuali Kiai Golkar. Kalian gunyana diseret dibawa ke istana. Laporan Tuan Raja. Ya. Eta sa aki-aki. Jaga kena hudang. Begitu hudang, raja langsung nangkep. Wah. Cak Panglima aing ya bahaya ieu. Cium tangan raja. Oh, kiai. Wah, bener bae. Silakan.
cek Tuan Raja buka tuh benar asana nasi baing mah ieu mah diturunkan ka jero dibuka dihormat ku Tuan Raja didiukeunana di tempat tamu anu istimewa tempat tamu naon gitu penggede nyana di luar kieu nasib asana aing mah kumaha meureun. Aduh, tapi panaing mah nu jelas ngadek laporan bae ke Tuan Raja. Dan ya mangga Tuan Raja. Nyaon teh ieu? Henteu. Ieu Kiai Ibrahim bin Adham. Kiai di negara urang teh ieu. Dek nanya naon anjeun ka dieu? Urusan Islam, urusan iman, urusan ihsan ieu kiaina. Kunaon kumana dina? Coba ka dia laporan, kunaon mantak dina? Nyana ngahinakeun abdi. Kunaon mangahinakeun anak? Abdi pan ditugaskeun ku raja titah ngatur strategi keamanan ku abdi entos disebar beberapa personil ke berbagai tempat-tempat hiburan supaya aman. Ayo. Kula kebeneran kontrol teh nyaho di daerah eta teh di mana tempat hiburan ngaranna ge pan abdi mah di luhur bae keur ngontrol anak buah. Nanya kaki ieu tempat hiburan di mana dituduhkeun ku nyana kuburan. Bener Kiai nuduhkeun kuburan bener. Pan atuh Kiai bisa nuduhkeun tempat hiburan ka kuburan lain tempat hiburan masih. Tuan Raja jeung Panglima ku bodo-bodo teh. Tuh Kiai mah kos kitu tah. Raja tinggal raja di bodo-bodo. Atuh bongan nyana nanyakeun anak ka kula. Sedangkan kula mah pan umur teh geus kolot. Hiburan jelema geus kolot mah ieu adalah kuburan. Lamun aya jelema geus kolot masih luntak-lentok ka tempat hiburan lain kuburan, eta mah lain jelema jurig kos kitu mah. Kayak geus stop Raja. Stop. Acak-acakan ya urusan dia cak. Ibrahim bin Adham Gus. Aya nanya hiburan ka budak ngora. Kanu teu nyaho kaler kidul, jelema anu kasarung, jelema katulimbang tanyakeun. Lamun jelema nanya ka jelema nu teu katulimbang pasti nanyakeun tempat hiburan kuburan. Tah Panglima ieu hiburanna geus kudu di kuburan. Raja hiburanna geus kudu di kuburan. Nyos ya. Aduh, Dan amankeun Dan. Tapi asup ka jero hate Tuan Raja. Oh, jadi jelema kolot bagus teu layak hiburan rarame. Hiburan nu kolot mah geus kudu ka kuburan. Hiburan teh geus macam-macam. Tah, jadi nasihat seorang ulama anu ikhlas, nasihat seorang waliullah anu ikhlas. Teu pamrih dekasah sebab naon? Eueuh unsur hayang di alam, eueuh unsur hayang dibere, sekalipun raja keur kasarung jeung katulimbeng mah luruskeun itina. Panglima perang kasarung tuduhkeun ieu teh. Ngan ieu mah caritana nuduhkeun jalan ka Allah. Masa sih kudu make hiburan-hiburan? Tahun baru lain ngadoa ka Gusti Allah hiburan. Ieu ngaranna jelema katulimbeng. Lamun di lembur urang tahun baru lain ngadoa ka Gusti Allah katulimbeng. Cenah eta mah Ki Haji katulimbeng. Cenah eta mah pamarentah patulimbeng, bin katulimbeng. 3 kali bin tah mah geus. Katulimbeng di Indonesia kuari tahun baruan lain ngadoa ka Gusti Allah, tahun kaharep mudah-mudahan dibere jembar segala rupana urusan rezeki kahirupan sehat dan lain sebagainya ditingkatkan ibadah lain ngadoa kos kitu hiburan. Nah di Indonesia teh camat mun ngayakeun hiburan tahun baru camat katulimbeng, lurah mun ngayakeun hiburan lurah katulimbeng bin sabaraha bin eta katulimbeng lain cakula cak Ibrahim bin Adham dina dongeng supi na kos kitu ulah katulimbeng cenah hirup mah atuh geus kolot mah tah hiburan teh ka kuburan. Cek Raja Mu'tasim teh ke maksudna ka kuburan teh hiburan kumaha dek geus kolot mah dek ka mana deui mun lain ka kuburan sedengkeun di kuburan kapanggih jeung Allah
kapanggih jeung nikmat kubur. Di dunia mah urang kuari salat, di kuburan mah teu kudu salat. Di dunia mah urang kudu maca Quran, di jero kuburan mah teu kudu. Di dunia mah kuari kudu puasa, di jero mah geus teu kudu. Berarti kan urang teh terhibur di jero kuburan teh ku kaindahan-kaindahan kuburan. Tah nu geus kolot tah kudu boga pikiran kos kitu, raja. Amankeun. Bahaya ieu mah. Ngamuk bahaya nu kos kitu. Cek Raja Mutasim Kiai geus lah ulah loba omong ku imah dibere bingkisan bae nya bahwa ka imah geus ulah loba omong hiburan mah hiburan atuh kami anu karolot di dieu geus teu kudu hiburan mama mah di itu di imah bae geus naon dieu bingkisan naon hah gede apa leutik itu kan pun gede leutik ya leutik teu hayang aing teu beli mobil teh mah kos Fortuner tah kan bloon eta ge kos gitu tah tapi Ibrahim bin Adham haram kura nganasehatan raja nganasehatan panglima kudu nyokot hadiah haram beusi nasehat kula diojol jeung nasehat jeung hadiah haram kula mah kuari ulah coba-coba nasehat kula diojol jeung hadiah kula titik kula mah dek balik bae lantaran kula ka dieu diseret kula seret deui ka ditu ulah jagur raja ulah aya tuh banyak seret deui sakumaha aslina bae kula mah geus pokona henteu ieu mah nek dibawakeun kuda nu pangbagusna dianterkeun ka panglima sadiakeun kuda teu hayang lantaran ngahormat teh kuari teh lain ti awal sebab kuari mah geus jauh bahwa ieu teh kudu dihormat ai kitu mah berarti rakyat lu teh dikayahokeun ku raja mah tilok dihormat raja bloon wah malik deui bae ka aing mun deuk kahormat deuk nu wau ngaran raja hormat tuh kos kitu mah ieu bagus kanyawan karak dihormat deuk kanyawan teu dihormat atur rakyat nu sejen meureun bahaya geus cak raja geus cak raja tuh gara-gara sia si panglima amalaya ieu nasehat cek kana gas kula mah hadiah moal diojol nasihat kula jeung hadiah dek dipersilahkeun make kendaraan bagus teu hayang ka ulama mun teu daek nyeret kula mah dek leumpang bae balik ka ditu henteu kula mah dek balik wah kajen teh disadiakeun kendaraan bagus tetep lantaran awalna teu bagus ieu lamun awalna dihormat kemudian dipapageun balik lagi dipapageun oh masalah kula mah geus moal robah tapi awalna ieu kos kieu geus sayang kula mah ulah balik kula mah wassalam tinggal raja bajeng panir sia-sia cie tuh kula penting ya di jalan kapanggih yeui jeung wakil panglima stop berani jelema cumplang-campling kieu ka istana mah teu meunang didatangan ku jelema cumplang-campling kieu kudu make bintang minimal bintang 7 puyang-puyang sia nya nama cicing saya abdi hamba Allah aya ngaranan sa hamba Allah bae sakali deui awas sakali deui awas hiji dua katilu teu ngajawab nu bener nista maja utama sikap teu nyaho ye wakil panglima saya abdi hamba Allah talian deui talian diseret deui ka istana lapor ya cek tuan raja abdi mau sakitan saya teu beres si jelema ya baudangkeun begitu datang yo kiai deui bae cak panglima sia ka wakil kunaon diseret eta emang kunaon kagak balik ti dieu nang nyeret aing aduh cek lan aja ke aya perihal naon deui nangtung dio ke lapar coba lapar tah kunaon ieu mantak diseret abdi menghormati tuan raja jeung istana sebab ieu kaluar ti istana teu layak jelema kos kieu pasti ieu jelema edan wah
ayo tetap kula untuk mengangkat martabat raja jeung istana demi bangsa jeung negara. Wah. Teu meunang sambarangan nu asup ka istana jelema cumplang campling tapi tetap ku kula ditanya saha nyana ngomongna hamba Allah. Tanya kedua kali deui, saha hamba Allah. Cak kula hamba Allah ge boga ngaran. Lamun teu ngabejakeun ngaran ku kula diseret dibawa ka istana laporkeun ka tuan raja. Tetap cak nyana hamba Allah. Ieu kan merupakan penghinaan. Masa hamba Allah bae. Kiai cek tuan raja kunaon atuh teu ngabejakeun ngaran. Kok hamba Allah bae? Eueuh deui nu pangmulyana cek Ibrahim bin Adam. Ieu adalah pengakuan hanya hamba Allah. Justru kula mun ditanyana lain ku macem panglima, mun ditanyana lain ku raja, mun ditanyana lain ku wakil panglima, kula ngaku kula ngaran Ibrahim bin Adam. Komo ditanya ku murid kula, komo ditanya ku rakyat mah, ditanya ku sasak kula ngaku Ibrahim bin Adam. Nu matak teu ngaku kurang nyana ngomong, tidak tahu kamu saya ini wakil panglima, sombong amat. Untuk menghilangkan kesombongan pasti cekula diseret deh ke istana. Tah titip cek Ibrahim bin Adam. Raja ulah ngarasa jadi raja, panglima ulah ngarasa jadi panglima, kakarak jadi wakil RT. Ya wakilnya anda sombong jasa. Kamu tidak tahu saya wakil panglima? Mana etika Islam apa kudu kitu? Rakyat tadi urusan ngaku panglima, rakyat tadi urusan ngaku wakil panglima, rakyat tadi urusan ngaku raja. Dekar rajaan sah jurig. Tuh, cak raja pan kieu deui wae. Blabe ieu mah ya. Lepaskan deui. Cak wakil hampura tuan raja emang tadi geus di tes di dieu. Tadi sanu nyeret panglima, tuh sia kan. Silih salahkeun panglima jeung wakil. Geus balik deh, balik Ibrahim bin Adam. Tinggal raja, panglima jeung wakil. Urang kumaha ya geus kieu ye. Urang dinasehatan ban lain dinasehatan teh mah dicarekan ngaranna. Atuh terserah raja cak panglima teh. Berarti urang di mata rakyat teu bagus. Berarti urang di mata rakyat sombong. Berarti orang di mata rakyat iya aduh takabur ujub. Nah ya kudu kumaha coba orang perhatikan negara orang, rakyat orang supaya kondusif deui. Yang capek ngadenge kondusif. Di koran kondusif, di TV kondusif. Komo orang Golkar moho negara kita alhamdulillah kondusif. Bau hitut aing mah ngadenge lagi kondusif. Ayolah gara-gara tahun baru seperti eta instruksi Raja Mutasib. Wahai panglima, wahai para penggawa, tidak terkecuali hentikan semua itu naon hiburan-hiburan, ganti dengan zikir, ganti dengan doa. Tidak terkecuali baik muslim maupun non muslim, sebab negara orang negara Islam. Hentikan hiburan, ganti doa bersama. Kakarak, rakyat luar biasa menyambut instruksi raja. Urang mah ulah jauh presiden heulanan atuh bupati-bupati jangan milih ente pan. Nyaputnya mahal kan eta nebusna maka sabaraha duit. Coba atuh nasehatan bupati anyar cek urang. Coba kita doa bersama, hiburan hentikan. Tek celi anjing datang gadaikeun. Celi kula mah ulah atuh. Jangan ente kan milih. Tah nasehatan atuh coba hentikan hiburan. Oh, sekupna luhur teuing bupati mah camat bae coba nasehatan. Gocak camat kan di negara kita mah demokrasi, silakan semau-maunya aja. Wah, berarti camat teu boga rel yang kos kieu. Babok kabak ku rel nu kos. Coba nasehatan lurahna. Oh, lurah deui keur kancolah. Mana atuh untuk mengadu supaya agama lempang ka lurah kos kitu, ka camat kos kitu, ka bupati kos kitu, mesti ka mana atuh ieu agama supaya lempang. Nah, gitulah cerita di tahun baru Ibrahim bin Adham katangkap ku Raja Mutasib. Akhirna raja mah luluh lantaran nu nganasehatanana asli embung dibere hadiah.
asli embung diantarkan dipuja-puja istimewa lamun kos kitu dakwah teh mun teu diojol jeung pamere teu diojol jeung hadiah rapi dakwah teh nah ieu lah keur carita itina lain eueuh pan sobat urang nu duduhkeun kana bener tapi geuninganan teu darekeun kana bener oh urang nasehatna ojol lamun nu ngundangna nu sugih nu bebereana gede buleudna lamun anu ngundang ka daerah mana ye daerah anu mah malah ieu mah kadinya mah keur ieu ge 200.000 na naonan beak tekor atuh aing tah mal narima deui dakwah naon teh kos kitu teh nah ieulah di negara urang teh bok-brok teh geus timimiti pedagang pemerintah nomor hiji pedagang petani bok-brok ka kiai-kiaina bok-brok kabeh tapi orang masih aya kesempatan ja Allah mah maha gopur narima soteh kapan kanu loba dosa urang sadar bahwa di diri urang loba salah loba dosa pemerintah sadar ku dosana pedagang sadar ku dosana petani sadar ku dosana karyawan sadar ku dosana kiai santri sadar ku dosana mantak naon urang mulai lembaran baru di tahun baru urang mulai lembaran baru dimimitian ku doa ka Gusti Allah supaya hirup urang di tahun ieu leuwih bagus tibatan tahun nu kamari mantak naon amin endek moal sia walahu ashabu yad'unahu ilal huda itina cek babaturan ieu ka dieu ye tapi pala yujibuhum tadaek nyubadanan kul bejakeun ku anjeun Muhammad inna hudallahi huwal huda sanyana pituduh Allah yani agama Islam eta la pituduh anu bener wa madahu dhalalun salian Islam masasar di zaman Kangjeng Nabi urang kuari Kangjeng Nabi Muhammad ieu adalah huda nu asli mah wal huda adalah agama Islam Kristen dolal Yahudi dolal Protestan dolal Katolik dolal Konghucu dolal selain daripada Islam mah wal huda ialah Islam selain Islam dolal sasar salah urang mah alhamdulillahirabbil alamin wa umirna linuslima lirabbil alamin jeung diparentah urang kabehan supaya urang nurut pasrah ka Allah sebagai pangeran alam kabeh bisa wa urang umirna diparentah urang sadaya ay aslimu sing narurut maraneh kabeh salaladar maraneh kabeh pasrah li rabbil alamin nomor kahiji nomor kadua wa nakimu supaya akur dimodif linus lima ay aslimu kahiji nomor kadua bi anakimu sholat supaya aranjeun ngalaksanakeun salat wattaku jeung kudu sadarieu aranjeun kabeh ka Gusti Allah wa huwallazi ilaihi tusyarun Gusti Allah teh nu bakal ngumpulkeun ka urang kabehan ke bakal digiring ka mahsyar tempat kumpul dihijikeun maksudna lil hisab rek dihisab dirang bakal ditanya umur sabaraha urang dipake naon eta umur salira di dunia urang boga harta dikamanakeun eta harta urang salira di dunia nyokotna ngalana ngahasilkeun meunang ti mana digunakeun ka mana nu boga ilmu bakal dihisab ilmuna sia dibere ilmu digunakeun ka mana eta ilmuna dipake nuduhkeun ka aing apa dipake di dunia ieulah nu bakal dihisab kabelah ditunang ke mata urang diperbandingkeun ciri urang diperbandingkeun antara bener jeung salahna sungut urang irung urang kabeh awak urang nah ieu bakal dihisab engke ialah wa ilaihi wa huwallazi ilaihi tusarun
bakal digiringkeun dihijikeun dikumpulkeun ke jaga di masyar urang bakal neuleuh timbangan mizan ngaranna belah ditu bakal neuleuh jembatan Shiratal Mustaqim seuneu ngagedur-gedur belah ditu neraka ke aya surga nu bisa nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim berarti lulus ka surga nu teu bisa nyebrang ieu bakal sing jarungkel ka neraka setelah dihisab. Masya Allah, mudah-mudahan orang kabehan nu hadir di dia khususna umum mama dulur-dulur orang muslimin wal muslimat, bapak orang, aki orang, keturunan orang, anak-anak orang jeung tetangga orang, mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, ditenden dina tempat anu mulya ku Gusti Allah, yakni ditempatkeun dina rahmat Allah Subhanahu wa taala, di kuburanana lega jeung caang, di akhiratna dihidikeun di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ikilah mangkuriku kalabi kaya bapak wa kadzalan iku kaya ikilah abi Ibnu Amin utawi anak lanang saking paman li Zakarin kang tetep kadua lanang wala yuta unzanan oradan oyahaken ya Ibnu Amin wala yuta lan oradan ya Ibnu Amin unzan in anak wadon Lawan rapakot sumakalamun ngarewangi huing unzan apa bintuhu anak wadone iya Ibnu Amin sulima maka den pasrakeun ya unzan ilaiha maring bintu ilaiha maring bintu. Sedajan orang neraskeun pangaosan orang bacakeun heula Fatihah hiji almarhumah Oneng Kursiah binti Suharja kena iban. Kemudian kanggo Hajah Saenih binti Haji Jamat wafat hari Senin di Kampung Picung, Pasar Kemis. Kemudian Abdul Aziz bin Zahra Sukarna atau Gandul bin Hawa salajengna kanggo keluarga paparaman kedamang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hajah Hanifah Hajah Abah binti Jaya Giganta Cadas meninggal hari Senin. Dua Haji Juha bin Hidayat Sepatan meninggal hari Selasa tanggal 18 Oktober. Oh Haji Juha, Masya Allah. Kemudian Haji Muhammad Zaifun bin Najihun Abuaran Tumpeng Samin bin Mayyah Siti bin terakhir Irma Tokoh Mas Tabrani keluar. Tadi disebutkan namina khususnya umumna dulur-dulur orang betos para rupus, mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, caangkeun di kuburanana, dilegakeun dijembarkeun, tur dibere kasenangan kubur ku Gusti Allah. Ibarakati umil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah kedua kanggo dulur-dulur urang, tetangga urang, terutama abah ibu anak urang
nuker mejihna menunaikan ibadah haji, mudah-mudahan diberi seger, diberi jag-jag, diberi giat ngalaksanakeun ibadah hajina, diberi daekan ngalaksanakeun ibadahna, bisa ke Madinah, bisa balik deui ka lemburna masing-masing kalawan salamet mawa haji anu mabrur anu maqbul bi barakati umil Quran al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Urang neruskeun pengajian urang mengenai tentang hadonah, pengurusan budak anu can mandiri ngurusan dirina, baik eta memang leutik atawa nu edan termasuk nu aya. Terutama ieu budak dantaran indung bapana teu bisa mempertahankeun imah tanggana, sarwiti penuh kecemburuan kaki Zaid nu jadi salakina main HP bae kanyawan ku sarwiti ulu ternyata horenganan eusi HP na teh aya I love you-an. Jadi cintana bercagak. Pangbung-bungeunana awewe dibere cinta bercagak hayang utuh. Padahal mah jatuh bercagak ngan sekean doang. Kanyana sakitu kanu itu ge sakitu. Ulah sok sieun sieun. Tapi embung bae atawa sabalikna ya nama lantaran atuh Ki Zaid macicingeun jalemana waduh aya boga asa pamajikan sarwiti masyaallah luar biasa tingkah lakuna masyaallah lantaran sering nonton TV nurutan tingkah-tingkah bintang-bintang film nu aya di TV. Pakai calanana Masya Allah disoek-soek gesebuk di bereman sabelah anting na gede ngagebugan jagong di citra. Ya Allah kapangi ku Ki Zaid ternyata horenganan sarwiti ieu main sero bisa dipertahankeun. Pepegatan aya anak sakumaha kamari diatur ku agama. Lamun memang ieu budak teh encan baleg can tamyiz indungna nu ngurusan lantaran butuh kana cai susu. Sedengkeun nu boga cai susu mah indungna salakina mah hayang nyusu doang. Geus teu bisa atuh dibikeun ka bapakna. Indungna tah mah. Cuali indungna embungeun otomatis ka bapakna. Tapi lamun budak geus tamiz berat ka mana ieu budak teh? Lamun boga pilihan ka indungna. Boga pilihan ka bapakna. Mun akur pilihan indung jeung bapa na ieu dikocok mana nu kaluar ti heula atawa teu boga pilihan boka indung boka bapa na ieu mah diundi ka mana anu ragagna.
Warima Holid anak temiluka bapak sedangkan bapana dek nyaba bapana nyaba teh kabagi dua aya saparo hajat aya saparo naklah saparo hajat mah okos jelema dagang eta saparo hajat sapar hajat atawa munggah haji sapar hajat atawa kuli di Jawa Tengah Jawa Timur ka Tangerang ieu ti ditu ka dieu ngaranna sapar hajat satu ketika tetap balik deui bae nyana ka Jawa Tengah ka Jawa Timur ka Lampung sanajan nyana cicing 10 tahun di Tangerang lobaan deui urang Jawa Tengahna jeung Jawa Timurna lantaran saparna sapar hajat tetap temenang ngadirikeun Jum'ah nyana kudu milu Jum'ah bae ka urang Tangerang sebab saparna sapar hajat sanajan nyana meuli imah di dieu nyana meuli kontrakan ta eta sanajan meuli kontrakan atawa meuli imah lantaran nyana di benak hatina dek balik deui ka ditu tetep bae anggap tamu baik. Nomor kedua saparnaklah mah memang pindah di Jawa Tengah di ditu kebeneran itu herere setani dek pindah baik ka Tangerang susuganan dijual kabeh di ditu atawa saparo pindah ka dieu pindah we ka dieu ka Tangerang atawa memang urang Jawa Timur kuari kenala pindo pindah ka dieu atawa tadi nama digawewe di pabrik barang datang ka dia kacantol ka urang Tangerang kawin pindah belah ti ditu ka dia tata saparna ngaranna saparnaklah geus lamun geus aya di dieu jadi warga dieu warga Tangerang atuh biasa bae kos urang dieu meunang ngadirikeun Jum'ah andai katanya na aya di Cikupa di Cikupanyeun masjid hitungnya nate termasuk adat salah sahiji adat anu 40 lantarannya nangis pindah ka dieu ieu mah masalahna lain dek jaritakeun Jum'ah dek jaritakeun budak nu diurus ku bapana kemudian kamari bapana indit ti imahna ai inditna indit hajat ta eta anak anu mumayyiz atawa anu encan mumayyiz ieu ulah dibawa dagang dititipkeun di nu teu ka mamana di lembur ma'al mukim hatta yang udah hingga balik deui ka ditu osok sabara bulan sekali ka Jakarta naik ka Jakarta teh sabara bulan balikna ka Jawa Tengah ta eta titipkeun di ditu perhitungkeun modalna daharna jeung nginumna sagala rupana sok titipkeun ka ditu komo lamun aya indung keneh mah ya nek makolotna nisbat di budak maka makolotnakeun ka bapa kolotnakeun ka mamangna atawa ka saha bae anu teu ka mamana ulah dibabawa dagang anak mah lantaran anak dibabawa dagang kabet teu meunang boro-boro dibabawa dagang dibabawa ngaji ge anak mah ulah ngaji ge lain ngajina naon ieu bapana magahan ngaji di musola anakna leutik keneh ulah dibabawa kabet atawa pangajian di majelis talim anu anakna leutik keneh ulah dibabawa kabet mal bisa nyandung ongko gangguan anak teu meunang kabet ulah dibabawa eta teh anak tekosip eta saparna sapar hajat kumamun saparnaklah nah lamun saparnaklah macek tadi palabu awala bisyarti amni tarikihi wal baladil maksud bapana ndek pindah ti Jawa Tengah ka Jawa Barat eta anak dek pindah makna mah pan teu di Jawa Tengah bae
bapak nade pindah bawa ku bapak lantaran etama pindah butuh karena pendidikan buku karena pulasara butuh karena gitu aturan-aturan yang masa depan na bawa ku bapak nafal abu aula asal di jalan aman di negara anu dipakai pipindahan anak aman asalnya di Indonesia di ke Malaysia bapak nate pindah ke Malaysia bawa anak Masya Allah kuari mau boro-boro anak pemajikan gitu di Bararawa orang Korea kawin jeung orang Subang aju orang Korea na balik ke Korea ipan pamajikanana di Subang ditinggalkan geus 3 tahun geus 4 tahun telepon teu nyambung napakah zahir batin eta teh dibawa dihubungi ka ditu bae tah eta nu kos kitu bese jasa de kawin deui na di Indonesia sedengkeun jelema susah pan eta teh can ditolak pasal nama can ditolak teh negara antar negara nu kudu ngaberesan nu kos kitu teh teu bisaeun di Indonesia lupa teh ka kiai bae ai ka kiai pan mawana ngan jeruk hasem doang beres bae sih ku kiai nama masalah di deuleu we ku kiai mah jageulis geus bakal mamana kiai tarolol tuh kos kitu eta loba jasa kawin jeung urang Jepang urang Karawang hadena urang Pasar Kemisan urang Subang urang Karawang urang Cianjur urang Sukabumi aya urang Tangerang hiji kawin ku urang Jepang kuari indit salakina ke Jepang ka ditu geus 3 tahun geus 4 tahun Naya pamajikanana teh dipilare dina pakahan henteu ditolak henteu ta eta teh nyana endek aya nu mileuleungkeun kumaha kudu aya surat tolak ti salakina kumaha lamun nyana imah tangga jeung nu sejen salakina datang deui ka dieu urang Jepang mangkaning terkenal nyana mah bom bunuh dirina eta kan bahaya tah eta kudu diselesaikan ku negara insyaallah teu bisaeun da negara urang nyelesaikeun kos kitu teh teu bisaeun sebab eueuh duitan jelema nu deuk diuruskeun sapira awewe susah dipenta boro-boro 5 sampai 10 juta boro-boro pugu dahar ge ku harita ngahutang eta teh teu dibereskeun ku urang teh lompat deui ka kiai bagi-bagi ceurik di rumah kiai mantak sakapeung mah hayang jadi presiden ka beres-bereskeun nu kitu bae tah eta teh kitu loba jasa tah masyaallah nah ieu Indonesia orang Indonesia pindah ke Malaysia boga anak bawa ka ditu neuk pindah ke Thailand bawa neuk pindah neuk ke Korea bawa atuh ka ditu asal aman bae di dituna mun kitu mah neuk pindah ke Libya ulah dibawa budak bisi katembak engke di Libya ulah waka dibawa teh mah Takuarima wa maharimul asobati fi hadza kalabi mahram nu ngasobah dina ieu masalah urusan sapar kebenaran dina saparna teh adalah saparna sapar hajat kumaha lamun bapana ayeuna kitu ndek saparna sapar hajat ulah dibawa na ayeuna bapana geus eueuh budakna teh aya di mahramna mahram anu ngaasobah mahram nu ngaasobah mah artina di mana eueuh bapana ya saha anu bakal ngaasobah bapak kolotna yane bapana bapa eta ngaasobah termasuk kana dulurna eta adalah ngaasobah
Bapak kolot dulur mamang eta ngasoba mun eueuh sasa nyana meunang bagian anak eta dina urusan zaparnak lah ieu zaparnak lah teh zapar pindah cik ajengan musannif mari mola soba galabi mahram nu ngasoba kos bapa bae geus dina pengurusan budak teh dibikeun ku ari maka bapak kolotna mun eueuh bapak kolotna bikeun ka dulurna mun eueuh dulur nu saindung sa bapak bikeun ka mamangna dan selanjutna teh eta lah nu ngasoba eta sarua bae kos kitu lantaran nyana bakal mika dedeh mikanya eueuh bapak aya bapak kolotna bapak kolot teh nyaaheun kanu jadi incuna bapak kolotna dulur saindung sa bapak eta alo berarti ngurusan alo pastinya nyaaheun atawa ngurusan suan pastinya nyaaheun kajen kukumaha aya ge mamang nak rada laer seetik mamang mah berarti adikna abahna mamang nisbat di budak paman teh teh sarua bakal mikanya sanajan rada laer eta teh ngaasoba mun eueuh bapak mun eueuh bapak kolot mun eueuh dulur maot panu ngawaris mamangna kitu keneh dina pengurusan budak ge dikamamangkeun wa kaza Ibnu Amin gitu kene ogos bapak Ibnu Amin anak lalaki ti mamang anakna kuari Izakarin pikeun ngurusan anak lalaki baik-baik anak mamang panari anak mamang mah batal wudu jeung eta budak anak mamang teh berarti ieu meunang kawin lantaran adik jeung kakak kan menang bebesanan adik jeung kakak menang bebesanan kuari anak adikna nu ngurusan bapana eueuh nu ngurusan bapak kolotna eueuh nu endek ngurusan atuh kitu mamangna ge eueuh aya ge anak mamang pan anak mamang mah meunang ngawin tah mun teh mah nu hiji lalaki nu hiji awewe kuari lamun papada lalaki diurusan ku anak mamang teu naon kumaha lamun nu ngurusanana ieu nu diurusanana awewe wala yuta unsan anak mamang ulah dibere ngurusan alokna tasuan atawa anak adikna papada kitu ngaranna papada anak lamun memang ieu awewe ulah lantaran batal wudu atuh anak adina diurusan ku anak kakakna tah eta teh batal wudu ima dititipkeun di ima sakumaha kamari wa ima lamun deuk beberangkatan dibawana ieu adalah ku anak kakakna anak mamang berarti nisbat tim budak mah ta eta teh teu meunang lamun awewe mah kumaha lamun engkena kitu kabelah dituna bisa saimah rejeung lamun saimah rejeung bisa sakamar rejeung nyawa sorangan pan lamun geus sakamar rejeung mah tuh sakamar rejeung mah geus teu bisa dicaritakeun sedengkeun pan ieu mah tuh batal wudu mentak teu meunang dibikeun tapi lamun aya nu ngabarengan mah anak awewena fa in rafaqat subintuhu sulima ilaiha lamun aya nu ngabarengan mah ka eta anak mamangna anak awewena dibarengan ku anak awewena silakeun papada awewe andai kata ieu budak teh erek dibawa pindahna ku anak mamangna kabeneran anak mamangna ieu adalah awewe henteu naon papada awewe mah sanajan nyana batal wudu lantaran awewe jauh kemungkinan kana kholwahna mentek teu naon geus kira-kira bakal aman mangga kira-kira teu bakal aman model tadi